Nis, iya duit murah. Nuhun ya, Cek. Ayo, Cek. Nya. Iya, Mak. Nur, beli rokok. Beli rokok, kalanya, Cek. Ya, Cek, rokokna. Tah, duitna 50.000, Nur. Kala ieu pulanganna, entong, Nur. Tong dipulangan. Potongkeun kana hutang we, Nur. Emang pulanganna sabaraha, Nur? 28. Potongkeun lah kana hutang. Ah, bae engke deui we, Cek, hutang mah bisi eueuh teu boga duit. Ah, bae, Nur. Potongkeun kana hutang we. Ah, entong karunya bisi teu boga keur jajan budak. Kayak bisi budak eueuh hayang jajan ka batur. Kan ka batur mah teu bisa nganju. Alah, aya duit mah, Nur. Kalem, geus we eta mah potongkeun kana hutangnya, Nur. Nuhun ya, Cek. Yang geus satunya, nuhun urang ge. Gaji. Waduh, duit. Oh, Cek. Cek Haji. Iya, duit Cek Haji murah. Waduh, alhamdulillah bodo Cek Haji dek balik deui hayang ngompol. Pokoknya teh nyahun, duit manehna murah. Nyaho-nyaho kieu mah moal dibegaan. Oh, nya Cek Haji. Ieu duit Cek Haji murah. Ieu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Cek, tanda terima kasih Cek Haji. Lumayan keur meuli teh gelas. Nuhun ya, Cek. Dasar Haji Mendit mere 2000 perak. Masih kene boga batik. Kerbawa deui. Nur, meuli naon, Cek? Ari ieu roti sabaraha hijina? 2000. Meuli atuh 5. Naon, Cek? Di rumah sakit mana? Engke we atuh urang mah sore kadinyana. 5. Ieu duitna. Heeh. Sekalian. Nur. Nah, ieu roti teh 4. Kalau misalnya, Cek, iya abi kerhalangan kagok? Hah? 5, Cek. 5 ti mana? Tuh tempo, iya ngan 4. Ini 5, Cek. Nah, 4. Da tadi mah 5, Cek. Matakna, ari ngaladangan kudu fokus. Lain kalah hayo we tateleponan. Eta, Cek, dulur abi tadi nelpon. Cenah dulur abi asup rumah sakit. Nah, jadi 4-nya, Cek. Da perasaan mah 5. Lamun aya 5, tempo atuh aya 5. Da ieu mah aya 4. Nya 4 we. Katakan, ari jadi tukang warung lamun aya nu meuli, heng fokus ngaladangan teh. Ayeuna urang meuli roti 5, dibere 4. Kan teu fokus maneh mah, Nur. Heeh, atuh da dulur urang nelpon, Cek. Teu teu diangkat. Ka mananya hiji deui? Ku Ece meureun. Wah, sok tutudinganan maneh, Nur. Pira roti hiji keur naon? Tuh tempo, duit mah loba. Piraanan roti hiji, urang kudu nyokot roti hiji. Loba duit mah, Nur. Yang geus atuh, Cek, digantian ye. Da aya abi mah perasaan ngasupkeun teh 5. Atuh, Nur, lamun dicokot ku urang ka tempo tuh, da keresekna oge bodas atuh mun aya 5 mah. Maneh ridho teh eta ngagantian roti hiji? Ridho, Cek, jeung geus bawa we. Lain gitu, Nur, urang ngarasa tegenah, bisi majarkeun ku urang dicokot rotina. Pira roti hiji keur naon tuh? 5 box oge kabeuli ku urang. Loba urang mah duit mah. Pira roti hiji? Lain nuduh Ece dan bisi murah ka handap. Emangnya nya kudu fokus ngaladangan di warung mah. Atuh nya heueuh kudu fokus ku dagang mah. Ulah bari tateleponan. Nya teu baleg atuh ngaladanganna. Ayeuna ngaladangan roti 5 dibere 4. Nya, Cek, urang bari tateleponan komo Ece anu balanjana. Kudu fokus abi ngaladanganna. Heeh, kudu fokus ngaladangan teh. Ieu mah ngaladangan bari tateleponan. Nya, tebaleg balanjana teh. Lamun teu kurang, leungit.
Aya we kejadian teh. Sarua teh baraya di warung anjeun aya nu kitu.